Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kali bapa nu hadir di dedangat ieu, tamu undangan, keluarga, rekan sahabat nu hadir di dedangat ieu, sapertos kauningan ku sadayana ieu kedua mempelai tos ngalaksanakeun prosesi ijab kabul akad nikah dina dinten Senin di Kaping 5 Juni 2023. Nanging ieu kedua mempelai saat can ngajalani hidup rumah tangga ka payuna tangtos kedua mempelai ieu perlu doa, perlu widi, perlu restu, perlu support di orang tua sewa-sewa. Gelis kasep saat acan hidup duaan semuju dina launan indung kali bapa hidup sewang-sewa. Niatkeun pamaksa dan hidup duaan gelis kasep nu bade ngajalani hidup rumah tangga. Di Cepeng panangan mamah hidup duaan, ditetep rarai mamah gelis kasep nu aya di payunan hidup duaan. Tak iya sosok mama, sosok ibu anu tos berjuang mati-matian kanggo hidup duaan gelis kasep. Salapan sasi hidup duaan di kanu kudu janten indung. Ieu sosok mama tidak mengenal rasa capek. Tos mulang tarima naung kanu janten indung. Tos mulang jasa-jasa naung kanu janten indung. Tos mulang kasih sayang naung kanu janten indung. Teu acan. Nu aya geuningan gelis kasep urang teh masih keneh ngahesekeun janten indung. Teu acan ngabagjakeun janten indung. Nu aya urang masih keneh ngahesekeun janten indung. Urang salaku janten manusia pasti bakal ngeunaan ku kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobi bayangkeun ku hidup duaan ieu sosok mamah nu aya di payun hidup duaan enji pageto mingon payun sasi payun tos teu aya hidup duaan bade jukur widi ka saha, hidup duaan bade nyukur support ka saha, hidup duaan bade keluh kesah ka saha, hidup duaan bade curhat ka saha. Cobi bayangkeun ku hidup duaan Allah memarinan ridho namun indung kali bapa hidup dengan ridho kanggo hidup duaan geus kasep. Jeung disukseskeun, jeung dilancarkan segala rupina, jeung dipasihan ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Hidup duaan milari ka ujung dunia moal aya gelis, moal aya kasep ieu sosok mamah gentosna, moal aya ieu, moal aya ganti. Ayeuna mumpung masih keneh aya mamah gelis kasep, tungkulkeun masa kehidup duaan dina luhuran mamah, suhungkeun hapunten, suhungkeun doa ti nu janten indung hidup sewang-sewangan. Mangga atuh tungkulkeun masa kehidup kasep dina luhuran mamah hidup sewang-sewangan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mama, abdi semuju di dalam hudan mama, sanes bade mulang tarima kadeuh mama. Jasa-jasa mama, kasih sayang mama anu tu pasikeun ka abdi. Nu aya geuningan abdi di dieu teh dian, teguh bade nyukur doakeun abdi mah nu bade ngajalani hidup rumah tangga, cinjanten rumah tangga anu sauyunan runtut raut sakinah mawaddah warahmah. Mama hapunten sabudaya kelepatan abdi. Kadang-kadang abdi sering ngaraheut ke manah mama. Kadang-kadang abdi sok kalawan, kadang-kadang sok beda paham, kadang-kadang sok tarang ngaguku kada janten indung. Hapunten abdi, hapunten abdi. Mama anu ditangkep ku mama, ieu murang kali mama anu cekeneh ku mama digubrakeun ke alam dunya. Anu ku mama salami salapan sasi digegeno. Anu ku cekeneh ku mama dieyong di papangku tak ieu neng dian kali ategu bade ngajalani hidup rumah tanggi. Doakeun ku mama kanggo murang kali mama ieu nu bade ngajalani hidup rumah tanggi. Mama kedah ikhlas, mama kedah ridho dikantutkeun ku murang kali mama. Ikhlas ridho dikantutkeun ke mana asna mama teh. Nah ieu murang kali mama teh bade ngajalani hidup rumah tanggi. Doakeun ku mama kanggo murang kali mama kanggo neng dian kali ategu. Gelis kasep anak king jimat awaking mama. Gelis kasep ulah sieun teu didoakeun ku mama. Doa mama tos aya dina lebet mana kanggo hidup duaan teu kedah langsung dikedalkeun kanggo hidup duaan. Doa mama nyarengan kanggo hidup duaan gelis kasep beral gelis kabagjaan brag miang kasuksesan. Doa mama nyarengan kanggo hidup duaan gelis kasep. Mangga mama disun keningna mama kanggo murang kalina ditahan sakedah. Mangga kanggo tedian, kanggo salajengna, kanggo kepayuneun pun apa di Cepeng panangan apa hidup sewang-sewangan gelis kasep ditetep rarai apa nu aya di payuneun hidup duaan gelis kasep tak ieu sosok laki-laki anu kuat yang tidak mengenal rasa capek, tidak pernah mengeluh untuk kebahagiaan kalian berdua. Namun seandainya aya nu nyarios pahlawan tidak mengenal rasa capek, tidak mengenal rasa panas, tidak mengenal rasa hujan, saking naon, saking hayang ngabagjakeun hidup duaan gelis kasep.
tak ieu anu tos malian rezeki agengna rezeki alitna sosok apa nu aya di payunan hidup duaan anu tos ngaluarkeun kesang badagna kesang alitna kang usaha kanggo ngabagjakeun hidup duaan belaan hujanan belaan pepanasan belaan penting anu tos berjuang mati-matian kanggo hidup duaan gelis kasep ayeuna mumpung masih kena aya bapa gelis kasep tungkulkeun masa hidup duaan dina lahunan apa suhungkeun gelis ku hidup doana suhungkeun kasep dina lahunan apa widina restuna supportna mangga gelis kasep. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bapak abdi semujud dina lahunan Bapak sanes pada bulan tadi maka dede Bapak jasa-jasa Bapak kasih sayang Bapak anu teu pasikeun ka abdi nu aya di dieu abdi bade nyoga didoakeun Pak doakeun dian doakeun teguh nu bade ngajalani hidup rumah tanggina cing runtut raut cing sauyeunan cing janten rumah tangga nu sakinah mawaddatul warahmah. Bapak hapunten abdi kadang-kadang abdi sering ngaraheut ke mana Bapak kadang-kadang abdi sok ngalawan kalau jadi Bapak kadang-kadang sok beda paham kadang-kadang sok beda selisih hapunten abdi Pak hapunten abdi namun doa dia doa teguh di pangkuan Bapak cing sehat Bapak cing panjang yusua meninggal kebahagiaan pada jalani ku abinya tapi di rumah tanggi Pak mangga Bapak ditangkep kanggo murang kalihna mangga Bapak harewoskeun dina cepilna kanggo murang kalihna doa Bapak tos aya dina lebet manah kanggo hidup duaan nu bade ngajalani hidup rumah tangga nanging apa di dieu teu tiasa mahanan harta banda anu loba kanggo hidup duaan ukur tiasa jeung ngamahanan doa kanggo hidup nu bade ngajalani hidup rumah tangga cing sauyunan Bapak manitip kanggo hidup duaan cing nuntut raut dina ngajalani hidup rumah tanggina cing janten rumah tangga nu sakinah mawaddatul warahmah pinuku kabagjaan pinuku kesenangan doa apa nyerengan kanggo hidup duaan beral gelis kabagjaan beral kasep miang ku kesenangan doa apa nyerengan kanggo hidup duaan mangga Bapak disun keningna Bapak kanggo murang kalihna ditahan sakedak mangga gelis kasep 100 hidup duaan nembe nyungkeun doa ti mama kali ti Bapak hidup sewang-sewangan ayeuna kanggo tedian kanggo di payunan mama mertua kanggo ateguh kanggo di payunan mama mertua mangga hidup duaan geura sungkeun doa mangga gelis kasep tungkulkeun masa hidup duaan dina lahunan mama mertua hidup sewang-sewangan suhungkeun doa sukeun widi sukeun support di cepeng panangan mama mertua gelis kasep tungkulkeun masa hidup duaan gelis kasep dina lahunan mama mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ibu abdi sumujud dina lahunan mama abdi sumujud dina lahunan ibu tanda bakos abdi tanda hormat abdi kana janten mah daya kapilahin abdi di dieu bade nyungkeun didoakeun mama abdi nu bade ngajalani hidup rumah tanggina cing runtut rahu cing sauyunan cing sakinah mawaddatul warahmah anggap teguh mama anggap dian mama ku mama murang kali mama tong disasaha ku mama tong diapilainkeun ku mama angguran mah dukung ku mama namun abdi dina ngajalani hidup rumah tanggina aya kasuksesan aya kabagjaan pasien terang ku mama namun abdi dina ngajalani hidup rumah tanggina aya kakirangan abdi masih keneh atah mama dina ngajalani hidup rumah tanggina janten perlu doa perlu support perlu widi perlu dukungan tina janten mama daya kapilain doa teguh doa dian di pangkuan mama cing sehat mama cing panjang yuswa meninggal kebahagiaan nu bade jalani ku abinya teh hidup rumah tangga mangga mama ditangkep kanggo mantu kesayangan mama doakeun ku mama kanggo ateguh kali teh dian nu bade ngajalani hidup rumah tangga pasien wajangan mama kanggo ateguh kali teh dian. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga disun keningna mama kanggo mantu kesayanganana ditahan sakedak mangga salajengna kanggo tedian kali ateguh kanggo sumujud dina lahunan apa mertua hidup sewang-sewangan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa abdi sumujud dina lahunan apa teh kapilain apa tanda bakti abdi tanda hormat abdi teh kapilain abdi bade nyukeun doakeun abdi Pak nu bade ngajalani hidup rumah tanggi cing runtut raut cing janten rumah tangga anu sakinah mawaddatul warahmah pinuku kabagjaan pinuku kasenangan Bapak cing sehat Bapak cing panjang yuswa meninggal kebahagiaan nu bade jalani ku abinya teh hidup rumah tangga
Mangga Bapak ditangkep Bapak kanggo mantu kesayanganana pasihan wajangan ku Bapak harewoskeun amanat-amanat kanggo mantu kesayangan apa disun keningna mangga apa kanggo mantu kesayanganana. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim untuk kedua mempelai yang sudah meminta restu, yang sudah meminta izin kepada kedua orang tua masing-masing. Mama siap, Mama ready? Barusan sudah menangis, terus sekarang nggak butuh energi yang sangat luar biasa. Jadi harus ada butuh energi, jadi harus ada suapan-suapan nasi juga ya. Baik, siap yuk. 1, 2. Boleh dong lihat dulu ke sini ke kamera, dada-dada dulu, boleh Mama dada-dada dulu. Tadian boleh dada-dada dulu. Ateku boleh dada-dada dulu. 1, 2, hai dada-dada dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mama tadi ku abi di piwarang dadah ngadun. Ayo tiluna langsung digoyang-goyangnya. Atuh nuhun Mama mangga salajengna kanggo Bapak. Mangga kanggo berada di samping kiri kanan dari sang putra putri tercintanya, silakan sesudah Mama tercinta memberikan suapan kepada sang putra putri tercintanya. Baik, untuk berikutnya silakan Bapak untuk bersiap-siap terlebih dahulu ya. Baik, 1, 2, 1, boleh dong dada-dada dulu, hai. Atau gue jangan jauh-jauh, dada-dada dulu dong, biar hasilnya sangat luar biasa. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa ternyata orang tua dari tadiannya perlu dengan nama ya sebelum memberikan suapan. Baik, untuk berikutnya ada bakakan terlebih dahulu. Biasanya kalau orang Sunda itu sesudah makan nasi tidak afdol kalau seandainya tidak ada temannya. Nah, dihadirkan pada pagi hari ini ada bakakan barokah spesial ya. Ya, siap. Tidak apa-apa, nah ini mah buat dokumentasi saja ya. Siap, baik siap ya, ditarik ya untuk Tadian dan Ateku. Yuk, baik 1, 2, senyum dulu dong, boleh dong untuk Tadian dan Atekunya boleh. Hai, 1, 2, 3. Ternyata yang paling gede Atego tidak apa-apa ya. Untuk Tadian ditahan sejenak dan untuk yang gedenya silakan untuk dibawa kembali sama tim WO. Ya, untuk saling berhadapan terakhir MC. Saling berhadapan gelis kasep, saling berhadapan. Jadi harus digigit oleh kalian berdua ya. Harus dilihatkan dong romantisnya kepada tamu undangan ya. Baik, harus digigit oleh kalian berdua. Baik, yuk 1, 2. Kenapa Tadian ingin senyum-senyum? Nah sekarang mah sudah menjadi suami ya. Sudah 1 minggu, udah berapa hari ya? Berarti 6 hari ya? 6 hari ya? 6 hari. Yuk 1, 2, 3. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ayo lebih romantis lagi. Tadian ayo, ayo. Ategunya masih semangat menggigitnya. Jadi tinggal Tadiannya yang malu-malu ya. Jangan malu-malu sok. 1, 2, 3. Ditahan 5 jam ya. Luar biasa ya. Sudah dapat? Iya, luar biasa ya. Baik, untuk berikutnya Mama, Bapak berdiri dulu sejenak. Tadian beserta Ategung berdiri sejenak, punten. Begitu juga untuk Mama sama Bapak. Mama, Bapak sama Bapak saling berhadapan, ah gitu. Ategung sama Tadian saling berhadapan. Mama sama Bapak saling berhadapan. Boleh Mama untuk Mama mundur, Mama Tadian mundur, Bapak. Iya. Mama dari Ategung gitu ya. Bapak maju Pak, maju. Yuk, silakan Mama ngambil sedikit saja. Yuk, maka ketika hitungan ketiga silakan Mama untuk suapinnya suami tercintanya, begitu juga Tadian dan Mama juga ya. Mengenangnya Mama ya, bernostalgia ya. Baik, semuanya fokus kepada tim kameramen ya. Baik, 1, 2. Boleh dada-dada dulu semuanya. Mama dada dulu, hei. Bapak dada dulu, Bapak sini Bapak dada dulu dong.
Satu, dua, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Belum, Bapak belum, masih berhadapan. Mama, Teteh sebagai istri harus mencium tangan dari sang suami tercinta. Oke, semuanya harus kompak ya. 1, 2, 3. Cium tangan Mama. Nah, ditahan. Teteh cium tangan Teh. Ditahan 5 jam. Belum selesai mah. 1, 2, 3. Sudah Kiki? Sip. Boleh untuk berikutnya Bapak harus mencium kening sang istri tercintanya. Begitu juga Teguh harus mencium kening sang istri tercintanya. Begitu juga Bapak Hajat ya, Bapak Cece ya, harus mencium kening sang istri tercinta. Alah si Mama deg-degan ya, Mama deg-degan Mama. Alah bahagia ya Maya. Baik, 1, 2, 3. Sun kening ditahan sejenak. Mama katanya tidak deg-degan, tapi Mama kenapa malu-malu? Mamanya diam biar Bapak yang menyosor ya. Baik, 1. Belum kasih, baru sama. Belum kasih. Mama diam Mama, ini tuh sebagai tanda kasih sayang dari sang suami kepada sang istri. Cicing Mama, diam dulu Mama. Momen bahagia, momennya sangat langka ya. Baik, 1, 2, 3. Tahan wah. Mas Bapak mau ada jidatnya lagi dicium kening. Serasa pada lomba Agustus pengetengnya si Bapak sama Mama. Baik, terima kasih ya Allah Bapak.